Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Haji Krafurino ti 10 MIPA 8. Bapak Guru sareng rerencangan nu abdi pikahormat, di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Reungit Ngadat dina Ceuli. Di jaman baheula aya hiji karajaan nagara reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna, kacida tentarana garagah, kitu deui patihna anu setia. Sang ratu kacida gindingna, pakeanana harurung herang, ditambah make gelang jeung suweng emas. Perhiasan anting-anting jeung giwang emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya hiji sosok jalema nu asup ka karajaan reungit eta. Kabeneran tentara anu jaraga teh sare talibra. Atuh jongjon eta jalema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra naker deui. Karayap eta jalema ngadeuketan sang ratu reungit. Tuluy suweng emas nu dipake ku ratu leungit dicopot. Tapi kakara ge dicopot sabeulah ratu reungit eta kaburu hudang maten. Tuluy gogorowokan, "Tulung, tulung, tulung." Eta jelema terus langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabeulah. Tentara anu jaraga tuluy ngarudag, tapi eta jalema angger teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rakyatna. Sakabeh bangsa reungit kudu neangan suweng anu dipaling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema, ceuk ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh nareangan eta suweng nu sabeulahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema-jelema baru disada. "Suweng, suweng, suweng," cenah. Nya mun ngan sakitu hungkul dongeng ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.